Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling. Qala parantos nyarios saha Muhammadun al-Andalusiyu, Muhammad al-Andalusi Ibnu Malik gitu, pengarang kitab Alfiyah fi ilmin nahwi. Amma ajma'u wa tawabi'uhu ilaih kana cariosan anu neme. Amma ajma'u anapun ari lapad ajma'u wa tawabi'uhu jeung balad-baladna ajma'u atawa jeung anu nuturkeun kana itu ajma'u. Pamu'arrafun mangka eta dimakrifatkeun bil alamiyatil jinsiyati ku alamiyah jinsiyah, alam jinis, ngaran anu bangsa jenis. Wa amman nafsu jeung anapun ari lapad nafsu, wal ainu jeung lapad al ainu, wa kullun jeung lapad kullun. Famu'arrafun mangka eta anu dimakrifatkeun bi idzafatiha ku diidopatkeunana itu madzkurah, eusina madzkurah teh nafsu, al ainu jeung kullu. Li dhamiril muakkadi kana domir anu kembali kana muakkad. Wala haula sareng teu aya daya, wala quwata sareng teu aya kakuatan, illa billahi angin wungkul ku Allah. Al-aliyyi anu maha luhur Allah, al-azimi anu maha agung Allah. Aya tahulu tegesna teu tiasa nyegah anjeun an maksiatillahi tina ngajauhan maksiat ka Allah, illa billahi angin wungkul ku pangarsa Allah. Wala quwata jeung teu aya kekuatan ala taatillahi kana ngajalankeun parentah Allah, kana taat ka Allah, illa bi'aunillahi kecuali ku pertolongan Allah. Ha inget kadanya kitu deui sapertoskeun itu la tahulu an maksiatillahi illa billah ilaih. Waroda parantos kawarid naon tafsiruhu tafsiranana itu la haula wala quwata illa billah atau hauqalah anhu katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Jibril katampi ti malaikat Jibril alaihi salam. Afada parantos ngamaedahkeun hukana itu kau atau hukana itu da sasaikhuna guru urang sadaya Yusufu Asan Balawini, Syekh Yusuf Asan Balawini. Wal aliyu sareng ari lafad al aliyu al murtafi'u eta anu maha luhur. Al murtafi'u rutbati eta anu maha luhur martabatna didopatkeunnya. Al munazzahu anu dibersihkeun amma tina perkara siwahu tetep itu mak salianti Allah. Wal azimu sareng ari al azim anu maha agung, dzul udmati eta anu ngagaduhan ka maha agungan. Wal kibriyai sareng anu ngagaduhan ka maha besaran. Qala parantos nyarios hukana itu qaul sa-Asawiyu Imam Asawi. Wa inna ma'ata sareng pastina ngadatangkeun sal musannif bil hauqalati ku hauqalah. Hauqalah teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Li ajli tabarri karena arah-arah membersihkeun diri atau lubaran. Minhuma karena itu hauqalah aya anu minha aya nu minhuma ngan
upami anu min humama kembali nate kana la haula wala quwata illa billahil aliyadim. Kunaon cenah tasniah kan eta aya kahiji haulun la haula kadua wala quwata kitu lamun anu tasniah. Aya deui kan dina sapalihna nasar mah anu minha minha mah gampang minha karena itu hauqalah. Fahadihi mangka ari hauqalah alamatul ikhlasi eta ciri keikhlasan minhu timusonib rodia muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu timusonib kama sapertoskeun katerangan qala parantos nyariosa ba'dhum sapalihna para ulama sahih amalaka bil ikhlasi ileh kana kaul anu neme sahih kedah ngabersihkeun anjeun amalaka kana amal anjeun bil ikhlasi ku ikhlas wasohi sareng kedah ngabersihkeun anjeun ngabenerkeun anjeun ikhlas soka kana ikhlas anjeun bitabari ku gawe lubaran minal hauli tina daya wal kuwati jeung tina kakuatan. Jadi urang teh kudu lubaran, kudu nganggap bahwa urang teh teu boga daya teu boga kekuatan. Wa aidon sareng deui hiya ari itu hauqalah girosul jannati eta tanaman surga. Kama sapertoskeun katerangan pi haditsil mi'roji tetep itu ma aya dina hadis mi'roj. Lama ro'a dina samangsa-mangsa parantos ningali sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidana kajunjungan urang sadaya Ibrahima tegasna Nabi Ibrahim alaihi salam jalisan barina anu nuju calik Nabi Ibrahim teh inda babil jannati di sandingeun panto surga ala kursiyin di atas kursi min zabar jadin nu tetep itu kursi di damel tina zabarjad akhdara anu hejo qala nyarios Nabi Ibrahim li sayyidina kajunjungan urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka palitukfir min girosil jannati fa inna ardaha thayyibatun wasiatun kana cariosan anu me mur kedah marentah anjeun ujang mun cek urang kan bahasa kolot ka budak ummataka ka umat anjeun palitukfir mangka karna yen supaya nyeureurkeun anjeun min girosil jannati atau palitukfir maka karena yen supaya nyeureurkeun itu umat tiasa gitu min girosil jannati tina pepelakan surga fa inna ardoha karena sayaktosna tanahna surga jannah teh thayyibatun eta anu sae wasiatun tur anu luas faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma girosul jannati kana dauhan anu neme wa ma sareng eta naon girosul jannati ari tanaman surga faqala teras ngadauh Nabi Ibrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ari itu girosul jannati eta la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala sareng parantos nyariosa Al-Qalyubi Imam Al-Qalyubi fi syarhil mi'raji dina ngajelaskeun mi'raj. Faidatun ruwiya an ibni Abbasin ileh kana cariosan anun be. Faidatun ari ieu eta hiji faedah. Ruya parantos diriwayatkeun an ibni Abbasin katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhuma ti Abdullah sareng Abbas kan duana sahabat budak jeung bapak teh sahabat Rasul naon annahu sayaktosna Ibnu Abbas qala eta parantos nyarios Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme
Qala parantos ngadawusa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man masya ila gorimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi sallat alaihi dawabul ardi wa nunul bihari. Kana cariosan anu neme. Man arisa jalma masa eta lempang itu si man ila gorimihi ka jalma anu di hutangan ku itu si man bihaqihi kalawan mekel hakna itu si gorim yuadi anu bakal nyumponan itu si man hi kana itu hak ilaihi ka itu si gorim salat mangka berdenting alaihi karena itu sikman naon dawabul ardi pirang-pirang sato anu kumarayap di bumi wanunul bihari jeung pausna lautan nun teh kan paus ari diterjemahkan bang ngan bisa oge dimaknaan lauk gede ae hitanuha tegesna pausna itu bihar waguriso jeung dipelakeun jeung ditanam lahu pikeun itu siman bikuli khutwatin kalawan saban-saban lengkah naon sajarotun tangkal fil jannati di surga wa ghufira jeung dihampura lahu pikeun itu siman naon danbun dosa wama min gorimin jeung teu ti jalma anu ngahutang yawi anu nikung atau anu meres atau anu nipu itu si gorimahu ka jalma anu dihutangan ku itu si gorim ari nu tadi mah naon gorim wajan makna fa'il ya mah gorim makna maf'ul ayyumatilu tegesna nunda-nunda ta eta mana yalwi teh ayyumatilu tegesna nunda-nunda itu si gorim wa yusawifu jeung ngaengke-engke itu si gorim bihi ka itu si gorimah wahwa bari ari itu si gorim qadirun eta anu kawasa kana mayar hutang ila kataba kecuali pasti nyeratkeun insyaallah Gusti Allah fi kulli waqtin dina saban-saban waktu itsman kana dosa. Jadi ya teh kan nuju ngebahas tentang naon? Tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah. Saur Syekh Nawawi teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh di antara alasan musonib teh eta teh nandakeun bahwa musonib teh ngagaduhan kaikhlasan ku nyeratkeun kana la haula teh sareng deui di la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh alias hauqalah teh eta teh tanaman surga. Tah hadis anu ngajelaskeun bahwa hauqalah teh tanaman surga kahiji anu tadi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nu kadua hadis anu naon? Anu ngajelaskeun tentang jalma anu berhutang. Jadi lamun aya jalma anu rek mayar hutang, tah maka sato-sato anu aya di bumi jeung lauk badag nu aya di lautan teh berdentang. Jadi bergemuruh ku naon ku nyambutna ka eta jalma nu rek mayar hutang. Tuluy di setiap lengkahna teh di naon dituliskeun ditanam tanaman di surga jeung deui dihampura dosana. Nah sabalikna lamun aya jalma anu boga hutang tur mampu kana mayar hutangna hek diengke-engke maka di setiap waktu teh dituliskeun dosa. Wa min khawasiha sareng eta tetep tina sebagian pirang-pirang keistimewaan hauqalah ma ari perkara fi fawaida tetep itu ma fi fawaidi sarji tetep itu ma aya dina fawaid Imam Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Az-Zabidi As-Sarji qala nyarios itu Imam As-Sarji qala nyarios saha Ibnu Abi Dunya punten tadi lepat pailna eta di payun
bisa nadihi kalawan sanadna Ibni Abi Dunya ila Nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ileh kana dawuhan anu neme man ari saha jalma qala eta maca itu si man kula yaumin dina saban-saban dinten la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kana la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim miata marrotin kalawan 100 wihan lam yusib maka moal kena huka itu si man non fakrun kapakiran abadan dina salamina intaha parantos beres itu kaul. Waruya sareng parantos diriwayatkeun fil khobari dina hadis aidon deui naon idza nazala bil insani muhimmun wa tala la haula wala quwata ileh kaul anu nemi. Idza nazala di mana-mana turun bil insani ka manusia naon muhimun perkara anu ngabingungkeun. Wa ta'ala jeung maca itu si insan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami amti marrotin kalawan 300 wihan paroja maka bakal masihan jalan keluar saha Allah Gusti Allah anhu ti itu si insan ae aqalluha maksudna teh lain berarti kudu 300 pas aya aqalluha tegesna ari nu pangsa alit-alitna tina hauqalah zalika eta itu salasa mi'ata marroh 300 balik zakaro parantos nyarioskeun hukana itu qaul saha saykhuna guru urang sadaya Yusufu tegesna sayhuna Yusuf fi hasiyatihi dina catatan kakina Sehuna Yusuf alal mi'roji atas hadis tentang mi'roj. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling. Qala parantos nyariosal ulama rodiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhum ti ulama. I'lam annahu la yuthabu ilaih kana cariosan anu neme. Kunaon dia make henteu disebatkeun namina sabab ieu teh kaul anu geus ijma sadaya ulama tentang kaul nurek dicarioskeun ieu teh. I'lam kedah uninga anjeun non annahu saektosna kalakuan la yuthabu eta moal diganjar saha dzakirun anu maca ala dzikrihi kana dzikirna itu si dzakir illa idza aropa kecuali di mana-mana terangeun itu si dzakir maknahu kana maknana itu dzikir walau sareng sanaos kabuktosan terangna itu si dzakir teh ijmalan eta secara ijmal secara naon secara global jadi dilempengkeun apal maknana teh henteu apal di hiji-hiji itu kan takdirna teh walau kana ma'rifatuhu atau walau kanat ma'rifatuhu ijmalan sok sanajan apal na si dzakir kana makna teh eta secara ijmal secara global dilempengkeun bihilafil Qur'ani kalawan nyulayaan kana Qur'an ari Qur'an mah beda payuthabu mangka diganjar saha qari'uhu anu macana kana Qur'an mutlaqon kalawan mutlak nabaha parantos masihan terang atau masihan peringatan ala dalika kana itu qaul sa al-Qalyubi Imam al-Qalyubi. Jadi ari dina zikir mah nya di antara zikir teh la haula wala quwata illa billahil aliyyil moal diganjar urang lamun teu terang maknana. Terang kana maknana teh secara ijmali dilempengkeun atawa tafsili apal makna hiji-hijina lapad. Ari Quran mah beda rek apal maknana rek henteu tetep anu macana diganjar. Faidatun ari ieu teh hiji faidah. Qala parantos nyarios Al-Maqdisi Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-alifu walamu fi asma'i ta'ala lil kamali ilaih kana cariosan anu neme. Al-alifu walamu ari alif lam fi asma'ihi dina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala mahlur Allah lil kamali eta tetep makna
kasampurnaan, la lil umumi lain makna umum, wala lil ahdi jeung lain makna al ahdi karena geus dikanyaokeun. Qala parantos nyariosa si bawaihu Imam si baweh, takunu lamu ta'rifi lil kamali takulu Zaidun ar-rajulu. Ileh kana cariosan anu nemi. Takunu aya naon lamu ta'rifi lam makrifat lil kamali eta ngabogaan makna sampurna. Takulu Zaidun ar-rajulu sapertoskeun lapad takulu Zaidun ar-rajulu. Takulu nuju atanapi bakal nyariosa Zaidun Mang Zaid ar-rajulu sang lelaki muncul Indonesia mah. Mang Zaid anu lalaki teh tah. Maksudna teh eta teh pikeun ngajelaskeun sampurnana kalalakian Mang Zaid. Ai al-kamilu kuetaya. Ai al-kamilu tegesna anu sampurna firrujuliyatihi dina kelelakiana itu Zaid. Tah, cacak-cacak dina lapan nu biasa ge aya atuh komo deui jang Allah. Wa kadzalika jeung nya kitu deui. Itu lil kamal ya ari itu. Lamu ta'rif lil kamal min asma'ihi tina pirang-pirang jenenganna Allah taala mahalur Allah. Zakaro parantos nyarioskeun hadzainil qaulaini kana ieu dua kaul, mana dua kaul teh kahiji kaul Al-Maqdisi, kadua kaul Imam Sibaweh. Saha Ahmadu Atunisiyu Ahmad anu bangsa Tunisia Finasril Ali dina Nasar kitab Al-Ali. Wa'lam sareng kedah uninga anjeun anak labdol jalalati sayaktosna lapad Allah a'raful ma'arifi eta anu pang makrifat-makrifat tina pirang-pirang lapad anu makrifat bittifakin kalawan sepakat wayuhka sareng dihikayatkeun naon Sibawaiha karena sayaktosna Imam Sibawai ru'ya eta diimpenkeun itu Imam Sibaweh fil manami dina impenan wa akhbaru sareng masihan terang Imam Sibaweh bi annallaha kana sayaktosna Gusti Allah taala mahalur Allah akrama eta ngamuliakeun Allahu ka Imam Sibaweh bi karomatin kalawan kamuliaan azimatin anu pohara agungna bi qaulihi ku cariosanana bi qaulihi ku sabab cariosanana Imam Sibaweh inna ismahu ta'ala a'raful ma'arifi tegesna cariosan anu neme inna ismahu sayaktosna jenengan Allah ta'ala mahalur Allah a'raful ma'arifi eta anu pang makrifat-makrifat tina pirang-pirang lapad anu makrifat. Jadi cenah lapad Allah eta teh a'raful ma'rif lapad anu pang makrifat-makrifatna di eta teh kalawan sepakat di antarana aya anu nandakeun kana dalilna ieu Imam Sibaweh dina hiji waktu diimpenkeun bahwasana Imam Sibaweh teh kenging tempat anu mulia disandingeun Allah tuluy cenah alasanana teh lain pada salat lain pada naon sabab Imam Sibaweh teh pernah berpendapat bahwasana anu pang makrifat-makrifat teh eta teh lapad Allah. Paslun fi bayani da'aimil islami wallahu a'lam bissawab. Kekirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.